Bismillahirrohmanirrohim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ke Sunda di mana be ayana. Nya ayeuna atuh Mang Dedi baris narata sebagian anu kagenep belas. Dina lajenganana carita Talaga Getih karangan Amburos. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hanca nu katunda, anu kantos di taratas dina bagian ke-15. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pasosore di lembur Cibodas khususna di bumina Bapak Sanip nu harita Jang Dharma nuju menang penerangan ti Bapak Sanip dina ngeunaan leungit na Nyi Utari. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam pasosore. Di lembur Cibodas khusus nama di imahna Abah Sanip ngaliud keneh loba jalma komo atuh harita Dharma geges aya harina teh ngeluk tungkul beri ngadengekeun keterangan-keterangan anu diperlukeun ku Jang Dharma nyatana ti Abah Sanip. Malah harita Abah Sanip oge mungkas sakabeh omonganana. Ditungtungan heula ku rumenghap narik napas anu panjang. Nah, gitu. Sasnya mah Gabah saya tadi nama ya Allah, Gusti Agung. Kumaha tuh Bapak, nah parantos ngadamel laporan kanu berwajib cek Jang Dharma harita bari jeung bareubeu beungeutna teh bangun hayang ceuri. Kantenan pisan kasep Aden. Parantos samalih maapan aya Bapak Ici anu nguruskeun ka ditu ka dieu ge. Samalih dinten enjing saurna pihak kapolisian teh kota bade turun kanggo ngabantu milarian pun anak. Da geuning kitu urang lemur mah karunya tos carapieun da pugu ti wengi kamari keneh atuh milarianana teh. Da pamikitu mah keun atuh dinten enjing abdi oge bade ngiring milari Utari. Nya muga-muga we atuh kapendak raratangan. Sumuhun kitu pisan Aden harapan Bapak ge. Pun anaknya si Utari sing gerak-gerak kapangis sarta dina kayaan anu salamet. Amin Bah. Bah Sanip harita ngomong bari jeung cumalimba da puguh hatena keur nalangsa. Sabot keur kitu jeledur kadenge sora bedug di masjid. Malahan dituturkeun kun sora adan. Melas melis esnuning mata kuaas jeung matak pating sareset kana hate. Tikara sageuning wanci teh geus burit harita. Malahan magdes waktuna pikeun ngalaksanakeun salat magrib. Nya teu matak aneh lamun segeriungan ngaburiak kabeh. Jalma-jalma nu aya di imah Abah Sanip anu di jero harita baralik heula atuh ka imahna sewang-sewangan. Anu saterusna arek ngajug-jug ka masjid. Kitu deui atuh Jang Dharma jeung Ratna anu jadi adina duanana amitan heula baralik cenah. Malah dina poe isukan deuk milu neangan Utari. Ngan anu henteu balik teh ukur kitu we nyimintar sih. Estuning katempo pisan kacidabelana ka kulawarga Bah Sanip teh. Jeung ambu Sumina anu harita memang keur meunang cocoba. Kasugri para wargi. Panjangna alam sore jeung peuting dijojo ringkesna teu kakocapkeun urang kocapkeun isukna deui we.
Mangsa alam harita teh geus isuk. Jang Darma jeung Bapak RT kitu deui Jang Ahmad atuh lancikeunna utari. Sarta urang lembur dibantu ku pihak kapolisian geus keur deui we ngamimitian nareangan utari. Sakabehna oge gede harapan. Sugan jeung sugan we cenah dina poe eta mah bisa hasil manggihan ratanana. Samalahan neangan teh lain ngan saukur jelembas di lembur Cibodas hungkul, tapi mentas ka lembur anu sejena oge di Paluru. Malahan ditatanyakeun sugan jeung sugan we aya anu pareng manggihan cenah. Tapi edas sakitu dikulik sak oge keukeuh usahana teh teu ngadatangkeun hasil. Kalah matak capek we jeung cangkeul kana pikiran. Ya kocapkeun harita mangsa alam peutingna. Sabadana tadi beurang miluneangan utari teh Jang Darma harita teh keur diuk bari jeung malenguk sasorangan nu teras imah. Pikiranana bingung hate pajurawat awak karasap lungse capek. Ari ingetanana mah manteng terus ka utari nu jadi buah hatena. Sangka peungsok ngolebat ka tempuk Darma teh atuh Darma ngoreng hap. Narik napas panjang. Arimat panon mah neuteuk kaluar pakarangan. Anu katempo caang sabab kacaangan ku cahaya lampu anu ngagantung. Sajabanang ti kitu ditambah deui ku caangna cahaya bentang anu baranang di jomantara. Sabot keur anteng ngahulang kitu trojol atuh si bungsu nyatana Neng Ratna nyampeurkeun bari jeung nanggeuy baki dieusi ku cai kopi 2 gelas jeung cangeutna. Malah sok-sok ditundaan dina beungeut meja. Terus geg diuk dina kursi gigireun lanceukna anu harita keur melenguk we. Dumasar kana eta ningali lanceuk tungku lebay. Pok atuh adina nu katalaharatna. Kang Darma, mangga ngaleueut atuh kopina heula Kangnya. Raos geura supados rada cenghar da geuningan akang mah katinggalanna teh meningal ngulugut kitu ti siang oge teh keur satuang-tuang acan geuningan. Ratna nawaran cai kopi ka lanceukna anu keur ngahuhuleng. Ngadengi kitu ret atuh Darma ngareret ka adina. Nuhun Ratna. Kop atuh harita Darma kana gelas anu diisi ku cai kopi regot diinum saeutik-saeutik. Sambot lanceukna nginum kitu pok Ratna harita. Kang Darma, ngatos aya wawengan perkawis teh utari teh. Pugo ge acan. Estuding labang kurang eueuh pisan kalemengna. Nah kamana atunya si teteh utari teh? Tos 2 dinten sareng ayeuna anjeunna teu aya teh. Estuding ngareles teu aya pisan raratanana. Sabot keur kitu ka pakarangan imah aya saurang tantungan lalaki anu datang. Anu tayalian iwa ti Mang Salim pagawena alias supirna Darma. Nu biasa sok diutuh eta. Wilajeng wangi Aden kitu deui sareng emeng Neng. Mang Salim uluk salam bari jeung nyarenge siri. Wilajeng wangi Mang Salim. Mangga atuh lini Mang Salim. Sumuhun hatur nuhun atuh. Kalacot Mang Salim unggah kana teras. Malah terus kek diukina kursi teh jauh ti Darma nu jadi dununganana anu keur melong we ka manehna. Alhamdulillah geuningan Aden parantos sumping. Nya pisan Mang. Kamari sore kuring datang teh. Oh, janten ngabantun kacangnya. Cek Mang Salim tumanya bari jeung neuteuk ka Darma. Bangun anu heran, ari sabab ari cek pangdengena celina Mang Darma teh ngomong balikna mawa kacang. Ai Mang Salim. Lain mawa kacang Mang Salim, tapi kare kamari sore kuring datang lain mawa kacang. Seri. Duh, janten kitu ya Aden pun. Aduh, Mang teh duh. Aden. Aduh,
Ayo gas kolot masuk kieu geuning. Dasar Mang Salim torek. Oh, mangga aya den ieu dah tadi ngabantun Mang oge. Or keur naon Mang make jeung kitu naon maksud Mang? Mang Salim harita terus atuh kada kodok kana saku bajuna. Malahan mah terus sur ngasungkeun paneker ka Jang Darma. Nempo polah Mang Salim anu sarupa kitu teh nya puguh we atuh. Mang Darma teh rada Jang Darma rada ngahulang. Keur naon mama ke jeung ngasung-ngasungkeun paneker. Oh, sumut apa namanya teh aden naroskeun korek ka Mang. Nya kalarasan ngabantun ya. Mangga atuh beli bade nyesep mah. Ampun Mang Salim. Kuring mah lain nanyakeun korek. Tapi tadi ngomong lamun Mang Salim teh torek gitu, tah gitu lain korek. Darma harita ngomong rada kadenge tarik, malah ditompokkeun kana celina Mang Salim. Ari hate leutik nama keuheur aya tapi jadi hayang siri ngan ditahan we. Cadengkeun Neng Ratna atuh keur ngabanuan kana benem catur Mang Salim jeung lancikna. Harita teh cekekeuk seuri nepikeun ka pipin kelan. Mang Salim teh meni parna geuning boga kupingan teh ubaran atuh Mang geranya ngarah teu saliwang teuing make jeung capek ngadengen oge aduh. Sumuhun hapunten we atuh Neng nya. Da kumaha atuh da sok rada kieu cepil Mang mah rada ngemul. Tapi ketang saliwang sakapongan gitu. Mang Salim meret ngareret ka Neng Ratna anu keur nyerenge siri ka manehna. Sanggeus kitu ret deui ka Darma pok harita. Janten aden teh nyebat torek tadi teh aden sanes naroskeun korek. Duh, kumaha atuh nyaru maos ciri Mang teh saliwang. Janten kadah tarik den nyarios teh sareng pun Mang mah kadah rada digas tah pamimor mostor teh mah. Geus Mang lah. Ti kudu kepapanjangan. Tah ayeuna kuring rek aya perlu naon atuh kadik Mang mah ka dieu sok. Mang peting-peting kieu. Sumuhun kieu teh anom aden Mang teh bade masihan laporan we wirehna sagarupi pancen anu dipasihkeun ka si Mang. Tah sadayana oge parantos rengse teu aya anu kirang. Pokona mah beres we kumargi kitu. Mang teh bade termos bade tumaros. Pami dinten enjing tugas naon deui anu kedah dijalankeun kupun Mang teh tah kitu aden. Mang Salim. Jadi sagarupana teh geus rengse nya. Nuhun pisan atuh Mang. Nuhun kasauge perhatosanana. Pokona mah beres den sareng Mang mah. Mang Salim nyarenge siri bari jeung ngacungkeun jempolna. Kieu Mang Salim. Aya naon aden? Tah rada cager aya mah celita geuningan. Pan dak caket pisan. Syukur ayeuna mamang ka dieu nya. Sabab kuring teh arek aya nu ditanyakeun. Tapi kadenya kudu didengekeun sing sargep. Naon margina aden sargap lantaran bisi salah denge deui. Oh, sumuhun. Mangga acun mangga atuh aden. Janten aden teh bari matos bade tumarosnya ka si Mang teh mangga atuh aden. Nanging nyariosna mugi sing rada bedas kitu sun. Supados jelas sangu kadanguna. Ceuk Mang Salim bari jeung melong ka Darma. Ari celina geus dipasangkeun, disrikna rancung-rancung we da pugusieun salah denge deui. Jeung salah denge teh da sok garap deh Mang Salim.
ngadenge kitu pok harita Dharma Mang Salim abdi kieu nya ari amanat anu ti abdi anu ti payun teh waktos di luar tos didugikeun atanapi teu acan ka utari teh. Cek Dharma nanya ka Mang Salim sabab hayang nyaho kana amanatna anu kamari teh nah geus ditepikeun atawa acan ka utari. Ari Mang Salim menang pananya kitu ti jaro Dharma mah harita rada ngahulang ari sabab manehna rumasa lamun amanat ti Dharma teh teu katarima ku utari langsung tapi dikenkenkeun nyatana nya kamimin. Mang tos didugikeun ka utari. Dharma nanya deui ka Mang Salim ari Neng Ratna harita ukur ngabandungan kana gunem catur lancikna jeung Mang Salim. Kieu teh adennya pami amanat mah kupun Mang teh atos didugikeun nanging Mang Salim ngomong dan tekabat samalah mah jadi rada gugup ka tempona teh. Jadi kumaha Mang? Cisok atuh sok dongengkeun caritakeun sok teu kudu asa-asa. Kieu aden upami anu ngaros utami anu salaresna mah amanati salira teh kupun Mang atos didugikeun nanging sanes ka Neng Utari tah kumaha Mang? Jadi teh ditepikeun ka utari langsung terus ka saha atuh amanat kuring teh ditepikeunana ka saha didugikeunana teh Kang Mintarsi ka Neng Mimin. Naon Mang? Dedengean teh ditepikeunana ka Mintarsi. Dharma atuh harita ngarasa kaget kitu deui atuh Neng Ratna. Malah terus duarana atuh selireret ari Mang Salim ngeluk tumungkul hatina jadi ratu dug-dugan ratu tutunggulan jeung deg-degan. Mang Salim nah amanati kuring jeung make jeung dibejakeun ka Mintarsi nah naon urusanana jeung Mintarsi da cek pangrasa mah urusanna naon jeung manehna mah. Aden kieu aya anu salaras nama eta teh cik sok kumaha teh tarangke barabat atuh Mang Salim harita ngomongkeun naon rupi anu geus kajadian 4 poe anu geus kaliwat dina mangsa manehna karek balik di luar kota teh. Malahan marek ngajugjug ka imah utari harita tengah di tengah jalan panggih jeung Nyi Mimin nu tayalian sobat medokna utari. Nya nepikeun amanat anu ti Dharma teh dibejakeun ka Mimin we. Sabab harita memang Mang Salim teh geus kacidang ngarasa capek da puguh kakada datang pisan. Tapi Nyi Mimin manehna atuh geus janji malah nyanggupan sagala rupa deuk nepikeun amanat ka utari. Kulantaran utari jeung Mimin teh sosobatan geus ti baheula mula samalah geus jiga jeung dulur petkuhinis we nya atuh Mang Salim teh percaya we malah teu boga rasa curiga naon-naon. Aduh tah kitu aden cariosan anu salingkuhna salengkapna teh. Mang Salim mungkas omonganana bari jeung terus seluk tungkul dirina ngarumasakeun maneh boga salah sabab tetumut kana naon rupa amanat nu jadi dununganana. Ari Dharma barang ngadenge kitu teh leng atuh sakedapan mah jadi ngahulang. Oh jadi kitu meureunnya. Punten ngaranna kasakadap janten anu nampi amanat ti Kang Dharma teh Mintarsi nya Mang. Neng Ratna harita newo-newo
milu nimrung kana omongan lanjutna jeung Mang Salim. Samalah dina hatena boga sangkaan goreng buah-buah amanate tadi tepikeun ka Utari. Sumuhun Neng, laras kitu pisan Neng telepat. Mang Salim ngareret ka ningratna anu harita keur neuteub ka manehna. Leng atuh ningratna oge ngahulang sakadapan mah. Kaayaan tebet jadi simpe jempling. Darma jeung adina kelakah pating haruleng mikiran eta kajadian. Samalah Darma harita ngagerentes di jero ning hatena. Lamun seugna teh kitu bisa jadi amanat aing teh tedempi ka Utari. Sabab poe Sabtu Utari teh indit ka talaga. Tapi bet asa piraku deh lamun kumintar sih teh ditepikeun. Apan sobat dalitna manehna teh. Jeung deui mun sakitu dekritna jeung kulawargana. Lantaran kesaksian tadi oge mintar si teh aya di imah Utari jeung muni jiga nama kacida pisan belana. Da batur baralik oge manehna mah cicing we. Terus maturan si Ambu Sumina indungna Utari. Kitu cek gerentas ning hate Darma dina mangsa harita. Samalahan mah jadi timbul rupa-rupa pananya anu can bisa kateguh ku jawabanana. Aden, pun emang teh nyasa sejam menut munut dihapunten we kasalira rumaos padantos temutu tetumut kana amanati Raden eti Aden mengawe atuh paripaos teh mah sajanya ngakeun beuk deung teukeun suku blok gentengan pun mang teh sejanampi we gitu. Mang Salim sasadu jeka Darma sarta minta dihampura sabab sieun dudunganana ngambek jeung deui sieun dieureunkeun dina pagaweanana deges taang tu atuh matak susah pikeun dirina. Komo lamun iras inget kana bubutuh rumah tangga sorangan mah jeung na inget kana biaya sakola nu jadi anak anu salila ieu dibantu eueuh deui iwati ku Darma. Ngadenge omongan Mang Salim kitu pok atuh Darma harita. Mang Salim abdi terus terang ya kuring teh kacida ngarasa kucewa pisan. Naon sababna kucewa sabab mamah geus teu tumut kana naon rupa amanat jeung parentah ti kuring. Sajabat kitu mamang kudu ngarti lamun amanat teh kudu nepi jeung kudu ditarima ku jalma anu boga hakna. Tapi sanajan gitunya sakali ieu mah ku kuring ge dihampura mang. Tapi kade ulah wani sakali-kali deui. Aden, janten gitunya sumuhun ka atos pisan. Mangga Aden, insyaallah di payungan kapayuna pun mang teh janji moal ngalakukeun kikituan deui pun mang sejatu tumut kasarira hatur nuhun atuh Den. Mang Salim kacida bungaheunana malah hatena ngarasa lugina. Nya kitu we na mamang. Tak ada isukan Mang Salim kudu indit ka kantornya. Rada isuk-isuk kenanya sarta kade jalan ke naon rupa pagawean kawas biasana we. Ari sabab poe isuk kuring bah bawa ke kantor. Sabab ieu awak keur teu pati geunah ye. Tapi teu kudu salempang daya ratnanya anu bakal ngurus pagawean kantor mah. Kumaha Aden, enjing moal angkot moal angkatnya. Mang Salim harita tu manyadai ka Darma da pugo sok bisi salah denge meureungan nyaman moal isukan makuring moal ke kantor. Sumuhun mangga atuh Aden pamik kitu mah sadayana ku si Mang bade diestokeun sareng pamit teu aya anu bade dugdeg didugikeun deui mah nya pun Mang teh bade termos bade permios Aden. Nya sok atuh gerampet disebeutin ieu. Mangga atuh di kantor lingi Aden kitu de Neng.
Cek Mang Salim bari jeung rutret Kaneng Ratna jeung kadununganna. Naon mangnya? Adik, ugi hati-hati di jalan. Cek Neng Ratna harita teh. Nya sanggis amitan kitu mah harita keneh leos atuh Mang Salim teh indi tinggalkeun imah Juragan Subrata. Rek balik deui ka imahna nu kaparengan rada anggan ti dinya mah. Ari Darma atuh jeung Ratna sabadana ditinggalkeun ku Mang Salim duarana terus sapsup ka jero imah. Sabab memang keayaan alam teh geus maju ka alam peuting. Lamun ceuk diukur ku waktu mah geus aya beureum kana jam 8 leuwih mah harita teh. 8 peuting nu dimaksud. Kasugri para wargi, keayaan alam peuting di lembur Cibodas estuning geus sepi jempling. Tisrikna mah hampir sakabeh urang lembur geus araya di jero semah, di jero imahna sewang-sewangan. Ngan anu kadenge rame teh ukur kitu di gardu horona. Peuting harita Darma anu geus aya di jero kamarna keur ngagoler nang karak bengkang dina kasur. Cadengkeun ari panon mah anteng we neuteup lalangit imah. Gancang namangsa dina ieu carita teh kacatulilana. Urang kocapkeun harita teh. Geus 3 poe kaliwat. Samalah geus ninca kana poe anu kaopat tibasa mimiti aya kajadian leungit na Nyi Utari. Tapi edas nepikeun ka harita keukeuh Utari teh can aya pisan raratanana. Estuni ngaleungit jiga anu diteureuy bumi. Kaayaan anu sarupa kitu teh nya puguh we atuh ngajadikeun Mbah Sanip nu jadi kolotna. Jeung da kulawargana beuki bingung teu meuneuh tungtung susah nu taya hinggana. Jeung nalangsa we estuni matak pondok pangharpan dalamun kurang-kurangna sabar mah matak aral sajabar ti kitu jama-jama nu nareangan oge beuki saeutik we da puguh atuh geus carapeun jeung deui sakabehna oge tangtu baruga kaperluan sewang-sewangan. Mangsa alam harita teh pabubeurang. Di jalan desa aya salah sahiji tangtungan lalaki anu keur limpang. Umurna mah aya kana meureun 18 tahunan mah. Awakna jangkung seseg, kulitna hideung santen. Ari kahandapna make calana sontong hideung jeung sendal capit. Ari kaluhurna make kaos heyo anu katempo geus rada belel. Malah sirahna oge make dudukui tina samak anu geus rawing sisina. Ari leungeunna nyanyakal jejer jigana bae mah manehna teh arek nguseup meureun dadakuna mah. Da eta we eta jajaka teh ngaranna si Uca. Nu neuk biasa nyamper sobatna anu ngaran si Dolen. Sanggis aya di sawatara waktu mah atuh si Uca jog-anjog ka hareupeun hiji warung. Malahan mah terus asup ka jero bari jeung uluk salam. Pontan be. Ai jang Dolen aya be. Ci Uca nanya bari jeung nya kakak seuri ting nyusarikeun naon. Nanya teh ka salah saurang awewe nu tengah tuwuh nu keur ngabacreuk we diuk di jero warung. Nu katalahna teh Maeha nyatana indungna Jang Dolen sobatna Jang Uca. Atuh keur anu harita keur ngabungkusan buras at jeung nyeun gorengan. Ngadenge aya nu datang ret atuh Maeha teh ngareret ka Jang Uca. Ih, geningan Jang Uca. Narek ka mana make jeung mamawa jojor, Ujang. Yeah. Biasa we, be. Bade ngajak nguseup ka si Dolen. Aya kitu be atawa aya. Jadi rek ngajak nguseup Ujang Uca teh nya. mun harus gitu be. Nah geus janji ti kamari mula abdi duaan teh arek nguseup cekeng teh di talaga. Nguseup di dinya malah jiga loba langgukan be. Cek Jang Uca ngawalon kana omongan Maeha berjenggek diuk dina bangku nu panjang. Ya memang bener raukna marea Jang di talaga mah. Kamari oge Jang Oman menang lauk mah segede dampaleungeun
Tapi kade bis Yosim ingat yang musibna ulah nepi ke sore timnya. Ulah sok ajongjonan teuing ari taun teh. Kudu ingat kana balik. Sabab teh bisi kolot ujang neneangan. Jongna deui karunya we. Anu rek tutah titah. Tah sakit ujangnya tapi ujang daungan rek dititah kokolot. Lain sore dan ekon. Nyatong hariwang bela. Da moal nepi ka sore tapi ari si Dolen aya bi atawa eueuh yo. Aya karek balik ngored tabil teh ngarit maksud teh. Jika nama di kandang eme geura dipipir keur maraban heula doma tujung eme. Tungguan we atuh kodong heula da moal lagi. Nyampurkeun geura. Cek maeha ngawalon bari jeung leungeunna mah teureun-eureun ngabungku morwawen ngabungkusan buras muni pak-pikpak da puguh keur nyieun buras dagangkeuneun teh kungsi nya we si Dolen teh nyamperkeun. Nasila euy. Cek si Dolen harita muni marah main ningali sobatna teh. Acan ari lila malen. Ayo tuh ayolah. Jadi moal ieu rek ngusap teh. Nya komo atuh sia teh. Jadi da geus sase ieu. Ngarit ngeus maraban mah ngeus. Jigana lamun geus oge moal dicarekan ku bapa. Da geus ngarit dua tanggungan. Alus ai kitu mah euy. Ayo atuh beuleukeun dah. Ngarah burang keneh. Oke, dek, ayo. Tapi kas kadang yo, wing ada cokot lah jujur napa tuh? Si Dolen harita ngaleos ka jero imah maksudna mah arek nyokot jijeur. Anu manehna malahan mate kungsi la oge geus balik deui berjeung ngajingjing jujeur jeung wadah lauk. Ma, wing ada kinit ngisop ya ma. Si Dolen ngomong heula ka indungna nyatana maeha bari kadawak kana buras opat siki gorengna terus dibungkus jikana bae keur bakal nguseup meureun ngarah teu lapar teuing teu poho ngajewang korang anu ngagantung dina bilik. Cag para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah mangga dibaris neruskeun carita dina baris ditaratas bagian anu ka 17. Hatur nuhun loh kumaha rupi parahatosanana ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.